Abas kenaon bos? Tuh aya beja empang Haji Ahmad karek di belakang cenah nya. Anya bos tadi, panek kaya ceren nyepitan bos anakna bos. Leuheung sia nyambung sirit. Ngedang naon tadi isu? Biasa bos nginum baygon sebelum makan tadi. Ulah kumaha sia we to? Reta jang naon bos? Kan malam ini kita beraksi to ngala ikan. Di mana? Di empang Haji Ahmad sirit. Emang ayaannya bos? Lencek si ayaan to tangkurak karek di pelakan nin. Di pelakan naon? Anjing hulu ruksak. Geus ka itulah nih luana karung atau naon jik bisi jiga ti heulang ngalamangan teu karung sakapangieun. Siap bos. Lalaunan to lempang na lalaunan bisi kalabur. Nya bos. Tangkurak ulah di kamahana tuh di tukang ngajelokna. Nyampura bos. Tuh, tinggal itu dari segi kuku cibekan nama ayah. Kalah kadila ya. Ampura bos tekat ningali bos. Aya we sama pibangusin teh sirit. Untung aing mau dua sia. Haling ka itu haling. Di dua tilu. Nah benang sia kabeh ku aing. Malamat tuh bos. Ya tuh suka naik nepi ka olap. Tuh nya cek aing ge menang loba. Kadiekeun karungna to. Hayu anjing balik bisi kaburu aya nu bogana. Oh, karungna bolong bos.